Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pare beaku piit kakola lek ngalasere teuing tunuh teuing beak duit ngajawab salam ya kakarak saware sakali deui siap Mandalika bojong kokosan kakolam rek ngalah ketewe anehnya kakolam ngalah apal ketewe naon bener budakna kak ngaranna ketewe lamun seuk ngaku cinta kana pangaosan ngajawab salam atuh masing well aya ka dieu apal apal insyaallah tukang jone apal neng nyaho what do you wear banyak ditanya non ngaran kamana engap lah ari well teh menurut bahasa Inggris artinya baik. Jadi well teh kalau tidak well tidak baik. Babari neng bahasa Inggris mah babari santri mah segala bisa tayeul pandai dikobong baheulakan dikobong usum halodo teh sing ngawaduk apa ngawaduk bahasa Inggrisna atuh modal alah garing mah kebenaran ajengan bukeun sawah modal teh di dinya we rukutu we kebenaran pan ajengan teh bukan doma jika guru sing kuring di dieu gaduhan doma babaturanana teh rek ngarit ai pas arek kesrok itu ai mah dungku naon ai gorowok terek bake bahasa Arab tina aing can nyaho masih bake bahasa Inggris pan gorowok teh desau ai tiger nusah ade di sawah cenah aya tai garing anu saha cenah artina teh gitu padahal mah eta kenehnya babari bahasa Inggris mah lamun menurut bahasa Arab kade well teh dicanda cek ahli tajwid Imam Jazri panggeninganan lamun ngaji Quran teu make tajwid teh dosa nyeneng wal akhdhu bitaj oke dibere neng cici resep mungkin mereka tenang dibere tes pemuda nyerah dek di tes pemuda langsung ampun anu bieu baca so pemuda wal bangga nggak kita punya adik-adik seperti ini? Masya Allah. Pak bangga tuh budak-budak 3 kilo. Tepuk tangan. Iya, mungkin di tepuk tanganan. Coba bapak-bapak cina pemuda anjay. Siap gereng senggen. Siap bapak-bapak gereng senggen cerah. Coba pakai bapak, ibu-ibu kompak. Daeta pasangan apa? Pan bapakna dihanap, pamajikan di luhur geningan. Bapakna dihanap ngagenangan, induna di luhur sholawatan sallallahu
ala Muhammad cek bapak nak udah atuh genah sok ibu-ibu bapak-bapak kompak mobil wal ahdu bit tepuk tangan lagi untuk anak-anak ya Allah benar jadi mah kubudak 2-0 jadi nu bakal mayar teh bapak-bapak yang pemuda mun bisa ngajawab pemuda moal mayar siapnya tadi berkahna di pasantren kita berarti kieu pan bapak-bapak mah hok cai kieu aya laleur malah hok bari ngaca saur ahli tajwid wau mayunan ia sukun kapayuna aya lam dibacana wail lain artina saur Ibnu Hajar dina Nikmatul Kubro akan dina tafsir Ruhul Bayan adalah wail itu adalah wadin fi jahannam. Oh geuning cek Arab mah kitu well naon ngaran wadin teh hiji jurang Pak hiji lobang nu aya dina jahannam la ilaha illallah geuningan kitu ya bahkan aya deui kalimat kadina Nikmatul Kubro Pak kieu wailul lil jahil haitsu lam yata'alam maratan wahidatan eusi jurang nu aya dina jahannam teh Pak nu ngaranna wail bakal dieusian eta teh ku manusia nu saumur hirupna teu pernah ngaji sakali-kali acan anjay hidup pemuda hidup bapak-bapak nah jika pak ibu-ibu hidup well ibu balik di pengajian tadi ditanya bu hasilnya apa well aja kemari ya ima bukti niatan taukid menang taukid banyak kasepuhan simkuring guru simkuring tadi geningan geus ngajelaskeun bab salam nu teu ngajawab teh nu gelo cenah nu keur ngawaduk pan teu wajib ngajawab salam atuh keur ngadegeng mah keur ngadegeng nu katrok assalamualaikum kamu siapa tong duit adik keur modal ulah sok ngomong sok nawaris karena was-was sok ad paham deningan salam ya ento tadi mah berkahna we tina ngucapkeun salam da silih doakeun urang sedang hadir sing sararehat sing barokah sabab keur ngaji ge Pak aya nu salamet aya kade kamin amalin kan gitu dina ta'limul muta'alim karangan Syekh Jarnuji seueur pagawean amal nu bentuk jeung gambar rupa nama jiga pi akhirat tapi jama jadi amal dunia kur kaheureyan kur ramean kulantaran bisu niat ku gorengnya nyetak nu niat tadi lempengkeun heula hayang tolabul niatna tolak ilmu kaduana niat silaturahmi insyaallah bakal menang jadi ilmu menang berkah menang doa menang barokah menang terus deui kurang berkah silaturahmina kengen pan aya nu hadir teh bedah ngadenge ti Bandung rek nempo mu balikna we geus nempo mu balikna rek mantok jor teuing ya Allah hari pas datang teh Gusti sugan teh di Bandung teh bodas kesarua baiknya jika urang dieu kan bedana aing malaku gitu ya aing sugan teh montok kok make kol-kola montok teh ahli tajwid mah kan montok teh montok kok begang begang ulah begang tapi begang ai si horeng teh dongkapna teh nya begang nyalut nyanyi
da bunga nih kan disebut itu nah sababna lamun disebutkan bodas amak sabab bahasamu itu munafik. Aduh waduh tak sing berkah sadananya siap ikan sepat ikan gabus keng ngala diceletuh lebih cepat lebih bagus ieu panon bisi kaburu tunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa digantelan kiripik lantak. Alhamdulillah nuka dua kali nak ngajawab salam kabeh kompak kitu ge meunang maksa bari saeutik rada nyentak. Well alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrah Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Bapak Ibu pemuda pamudi murangkalih khusus sohibul hajat sarimbit sakulawargi tanpa kecuali wengi ayeuna menit ayeuna detik ayeuna jam ayeuna malam nu ayeuna ieu dianggo syukur yakni nu dikemas dina acara tasyakur walimatul i'dzar. Walimah naon cenah? I'dzar naon cenah? Eusina i'dzar adalah khitan. Oh well ieu teh kade hakikatna mah ieu teh dikeresakeun ku Gusti Allah. Urang bisa ngalengkah kana tempat pangaosan, bisa ibadah, bisa zikir, bisa nikmat maca Quran, bisa nikmat baca sholawat, bisa nikmat amal soleh. Eta teh rizki ti Gusti Allah. Rizki sekali deui ameh inget kabawa balik. Jadi sakur-sakur amal pagawean anu bentukna aya dina ridho Allah, ibadah, nikmat tolab ilmu, nikmat ngaji, nikmat ibadah, nikmat zikir, nikmat taat,
hakikatna rizki. Oh eta teh rizki Allah. Apakah ada orang nu hidang bisa ibadah punten kan? Sadayana manusia rek pamuda rek pamudi bapak-bapak rek nu kolot rek nu ngora nini mah kabeh ge kolot. Akur aki-aki di dia lalaki lain. Heuh sarua jeung di ditu. Sugana di dia mah aki-aki teh lain gitu. Sajabati aki-aki sajabati nini teh sepuh. Lamun teu diirodah ku Allah, lamun teu dipaparinan ku Allah rizki daek taat daek ibadah punten kan. Timimiti Fir'aun make kolor Michael Jackson. Timimiti Fir'aun keur poces sampai sekarang Allah teu ngirodah punten manusia moal bisa nikmat ibadah. Moal mata kieu hadir sadayana ieu calon-calon ahli surga. Teu hadir mah hampura bener ada yang hadirnya tuh. Nah cenah Kang Dalang wantun-wantun milari kitu pilari Pak Fawaidul Muhtaroh kitabna karangan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sulaiman kok saur baginda Rasul ketika jalmi hadir karena pengawasan wajah-wajah tersebut jalmi tersebut meskipun di bumi na teu gaduh gelar profesor doktoranas LC MA MM tadi pun nyapan aya nyanda gelarnya ti imahna teh nu gelarna teh profesor doktoranas aya di nu mawa ti gelarna teh al alim al alamah adai ilallah al menah al famat saking loba teuing eta gelar jeung al menah sagala al famat untung we tungtungna teu almarhum dapang hebat-hebatna gelar mah almarhum Pak aya sugan kampung Wanakarya di dia ditanya Kang bade ka mana kuliah abdi mah bade nyandak jurusan almarhum anjay so teuing sabaraha tah lamun urang rek daftar neangan gelar mimitina aya almarhum buh hade atuh ongko geus almarhum tapi aya jadi Adam teh wujud teh aya pantes teh sieun geura disegani sana mah abdi mah Ahmad almarhum adenya terus kan saatosna kitu saur baginda Rasul ieu jalmi najan ti bumi na teu nyandak gelar tapi eta jalmi hadir kana pangaosan di langit nama orang tersebut agung mulia akbom bahkan dina tanbihul ghafilin mah sahabat naros ka baginda Rasul ya Rasulullah abdi hayang milari wajah-wajah surga saur kanjeng lamun anjeun hayang milari wajah surga tempo ku anjeun wajah-wajah muka-muka jalmi nu sok aya di pangajian alhamdulillah iya wajah surga amin sok update status cekrek wajah surga perang hati koto bener teh tang kieu posting teh pengajian cenah ria Kang Nuria manu teu posting bener Nuria manu teu ngaji Kang nu ngaji mah ikhlas teu ngomong-ngomong ria jeung ikhlas kan nya Nuria manu teu ngaji dah nu teu ngaji kasieun teh dengan urang tukang baso langsung selfie wajah surga numpang minang na jadi wajah surga mah tukang son ngan Amadinnya na dua wajahna dina dangdut aya ada teh ngan untung minang pangaji betang sing asup surga son jeung son-sona da lain son ieu lain son di surga beda deui da wajah mamah nu ieu nu ayeuna bapak lain nu ieu coba diganti coba kabayan lamun wajah nu ayeuna nu lemong moal lemong mah di surga mah kabeh bareres moal huisan moal nu ayeuna huisan teh mah tampan ayeuna ibu-ibu nu geus teri putih meuleuwih jika kopea kuring glowing deui kopea Masya Allah hebat kade ulah disangka lomari sih lain lomari si Amah juga triplek lain triplek la ilaha illallah jadi
jadi orang syukuran ke orang alhamdulillahirabbil tak iya puji syukur lantaran orang diberi nikmat ibadah di mana nih orang diberi nikmat tolab ilmu teh eta teh rezeki ti Gusti Allah matak sing sering alhamdulillah ya Allah abdi tiasa tolab ilmu wengi ayeuna atas izin Gusti atas kehendak Gusti mugi ieu sing jadi panglipur kana dosa abdi mugi-mugi sing jadi penutupan kana sagala rupi kalepatan abdi amin maot teh urang wana karya teh isukna teh diumumkeun ku DKM innalillahi wa inna ilaihi raji'un tukang son bajicing lain tukang son maot maksudnya tukang son nek ngomongkeun gitu terus juga bagoy aing lain hiji diumumkeun ya Allah anu tos wengi tadi pangaosan pangpayuna teh ngantunkeun kumaha bahasa urang wana karya bagja si eta mah maotna teh geus ngaji tuh tatanga pasti nyebutkeun bagja tapi lamun aya bangsa geus maling roma beunang umumkeun ku DKI innalillahi nu maling motor kamari teh euy nu maling domba teh maot kumaha cek urang wana karya nyebut lagi alhamdulillah la ilaha illallah eta kan maot teh eta innalillahi atuh rek anu kitu rek anu kieu kan maot mah innali najeng alhamdulillah saya nya saloleh urang dieu keur sareng komo shalawat kali ka utamian salam ay makrunan bi ta'zim sapapawasna masing dilimpah ruah curahkeun ka panutan Allah yani habibana karim kanjeng Nabi Muhammad kalih ganten ka kulawargi ka para sahabat ka para tabi'in itba'it tabi'in tubugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana masing kateteran kabulataran kasimpulan kabasahan kaberatan kawataran karau kapangku kakalek kasangke kapayungan katang tayungan yani ngengengkeun syafaatul uzma mantana di yaumul qiyamah amin ya Allah ya Rabbal kapayuneun kersana akhinal kiram pangarsa MC jazakallahu khairan katsir waktu sudah dipasikeun mugi-mugi ageng manfaat pangarsa sebab urang mah Pak kedah waspada kana manfaatna waktu as-saatu aqwanu minadz zahabi wal fiddah kerjalmi nu boga akal nu sampurna kerjalmi nu boga akal nu sehat waktu moal digagabahkeun moal kenapa lihat pesan Abdullah kamu Mujahid saur Abdullah ya Mujahid anjeun lamun aya peuting ayeuna detik ayeuna tong sok mikiran isu kenapa fa innaka la tadri mas maka goda karena urang moal apa naon nu bakal terjadi poe isu naon nu bakal terjadi jam nu bakal sajam kaharep sok ayeuna ge tinggal Pak ayeuna mumpung keur molot ya nah matak centangan heula asupkeun ku simkuring supaya kaharti naon sababna sajam kaharep pada teh esok datang nandah tayunan ditu nundutan lanceukna teh dah daro yudah diru dah dirah nu paling paur akikna lah laya yulah liu ngalah layan ngecelak cek lagu belah wetan mah celak deui celak nabi wir lila lila jadi ngerak dah dir kata kade dahdir Pak adalah satu air liur yang sangat berbahaya so ajaran ciluh subuh buah hangit bangun sok ngambel ajaran matak lamun ibu-ibu salakina hese hudang ku ciluh we mah ladutkeun kana irungna ge da ongke geura teh tinggali we ruksakna eta ciduh jeung bahayana bantal we tinggal pekaratan da bantal teh kok ngelepuh apa ngelepuh ruksak bantal ku ciduh mah gusti cing geliwang geun pulau-pulau teh Allahu akbar ya Allah gusti eta nu ngaranna ciduh bajra ya Allah ya jadi waktu nu ayeuna urang manfaatkeun ku urang nya mudah-mudahan sing ageng manfaat
kapayunan kersana guru sumguring kersana apa parantos sekaligus maparinan mau idoh tentang bab salam dan pendidikan jantan murang kali insyaallah ditampi ku sumguring apa sing jadi ilmu manfaat khusus kamu urang doakeun kersana guru-guru kasepuhan di lembur wana karya di mana wae guru urang nu sepuh nu anom sing tararambah sararehat tur pawas yuswana amin kalayan di amparan ku kabarokahan ditambih-tambih kasehatanana keluargina tambih barokah dunia senerang akhirat sing hasil sa'adatun fid darwin amin ya Allah ya robbal kapayunan kersana qori'ah cilik oge qori sang master pembaca Al-Quran sengaja dibelem usahibul hajat Bapak Jono leres nganggo LC nganggo MA untuk eta keneh Jono aja nah, Bapak Jono aja mudah-mudahan Al-Quran diawaskan khusus sing janten doa kamu murang kali nu enggal di khitan amin oke kamu murang kali anu nuju aya dina lebat patuangan eta murang kali sing dijantenin ku Allah ku barokah ayat suci Al-Qur'anul Karim marantena sing disoleh-solehahkeun para wasiswana janten ahli ilmu oge teu hilap ka kersana aparatur pemerintah dari atasan Bapak Jokowi yang katanya tidak bisa hadir malam ini tadi sudah saya SMS Pak hadir enggak katanya mohon maaf saya enggak bisa hadir karena sekarang ada olimpiade betul namun bulu tangkis Indonesia kalah coy atuh kudu nyaho kita berita Indonesia teh ya katanya saya mau mewakilkan aja berarti ku gubernur aya gubernur ka dieu Pak Johan teu aya oh berarti ceu simkuring eueuh gubernur berarti ka bupati aya bupati ka dieu eueuh dinya oh berarti eueuh bupati ceu simkuring sakan pasti ka camat aya eueuh deh pasti ti camat langsung we ka kepala desa aya eueuh deh pasti cerita pasti ayah sekdes ayah pasti kedua ayah Pak RW ayah Pak RW saja doakan Pak RW yang sehat panjang umur Pak RW alus sing minang sambutan Pak jadi ajar Islam mengajarkan lain wungkul orang jadi aparat desa mata kudu ngaji aparat desa ya kabeh supaya naon supaya bentes mukadimah teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala anjay sebab lamun teu dilatih bener teu ada tuh nok kulo godeg meuni jabrik ku ciat mah di astana tuur teh ieu sok ngagibrig bari ngadeg-deg nepi ka teu kuat mah sieun busiat mah cerana Pak RW yang well angka deh Pak RW jangan bangga kenapa karena ada RT yang suka di kade mah RT kade RW so mau kaya melompat pebeja ke saheula apa RT terus nadei ayeuna anak dijiwir ku bapakna nepi ka leungit ceuling bebeja heula ka saha tuh gelut pamajikan jeung salakina ka ceding panon pinah natara di jeb ku salakina bebeja ka saha disebutna eta kade tuh aja sugana kade RW atau kades mata hidup Pak RT hidup Pak RW data hidupnya mau mantau gajian la ilaha ya Pak RW nya habis sehatnya pertahankan jabatan Anda jangan sampai menurun saya jabatan hayang nepi ka paeh kitu ngurang-ngurangan dosa tuh bener teh pan RT jeung RW sakumaha bari diomong tak eta Bapak RT RW diomongkeun ku masyarakat ku tatangga Pak kagorengan Bapak dibikeun teh kalusan situ dicopot sing dae tekan syarat tong amat diomongkeun ieu mah diomongkeun dah eureun aing mah moal we atuh terus Allah bener karim hebat gitu mah subhanallah resep sing goreng mah ya
RW na hadir, RT na aya masa berbaur jeung masyarakat sabab eta pakunci eueuh we aparat campak itu mah ya Pak RW kan kade Bapak Jono mungkin wih bere kardus Pak RW tepuk tangan untuk Pak RW tadi Pak RW balik ke kadilah tuh Pak RW mah gitu-gitu orang mana Pak RW alhamdulillah dikeprokan tadi mah tegang Pak RW ketinggalan di jero malah dek kadi masih isi untung tekan depan aya nu samutan karah adan di luhur teh aya samutan terus yuk dia kapan di Tuhan RW kapayunan kersana sohibul hajat Bapak Jono sareng Eteh Jono ada teh apa ngaran teh itoh masih bener neng atuh ini ngomolotot kadang nyapa di sanak tungtungna itu padahal sok dari sanak tungtung ngaran teh Abdul Rahman Abdul Karim terus deh atau di sanak mimitina nih kayak itu teh Abdul Aziz Abdul coba ieu lamun toti nya canak mimiti hungkul entong dan dipihurmat tanggal sasohibul hajat mudah-mudahan anjeuna sakeluargi sing tabih barokah tambih sehat tehilap jamaah tokoh muda tokoh mudi remaja remaji remakar mako aki-aki ini tuh wajib tuh apa kajian kalajeng tuan matu alinu samira hadir najan anggang di tempat tanah jan jauh jadi bungna sanajan kahalangan penggabalam kauluman pepeka menunggu minum baru beting urang sana terus begitu masa dulu gini sang data terus saling Allah rabbul alamin Allah mangadanan salam jagat raya satu kembali ini satan kana kedi jagat katut si pangisuna demi itu untuk kamu olah taga jadi boga-boga katut manun saya wajib wajib kagustin masuci kumaula Allah aja wajah alhamdulillah teka hilang tukang son hanya di luar itu seropi atau biasa sekaliwat kan asotnya secara dihormati padahal ada sarua jelema yang dihormati hanya sama simpanan yang umur sing gede rezeki sabab sarua ada tukang soget ke usaha neangan duluan heula atuh heula kudu dulur heula memeh rezeki ge memeh duit teh dulur heula utama pan buahna silaturahmi duit terus ciri jelema daek silaturahmi eta teh anggap jadi dulur tangga jadi dulur kan leuleum wow geus wow kan lah wayahna pangasangkeun sok jeung saterusna teh ngan kade akang ulah sok wah mun urang mah kade kudu toleran jeung tukang hajat sabab akang teu mawa setrum nah tadi cas sendirinya jadi setrum nama anggar dia jadi cek boga hajat teh dipotong setrum tamun uing ya kan enggak dipotongna ku aa dipotong sok lamun teu make mie din sadeana bos bebenang urang macam balik ke can oh poho eta sok pohoan terus sing kuring ge sarua dia teh neangan dulur cek tadi ge kan kangjeng Nabi kieu man aroda ayum satolahu fi rizki wa ayum salahu fi asari fal yasil rahimah jami hayang loba rizki hayang panjang umur fal yasil rahimah sing minang silatur tuh eta kacang eta kayak nyanak di bumi eta ti dieu tuh disuguhan aing mancan terus ya dia berkacan waktuna na iraha atuh pan ke masare wing oge ya Allah da kudu kieu heula da naon sababna nu hese mah ngahirupan so teruskeun ka bapak-bapak Pak aya nu bapak babari maehan aparat di ngahirupan jawab atuh
Ari ngahirupan babari hese. Ari maehan. Maehan. Gegerung lalaki. Di hompet ku bojo. Cek 15 menit. Cungko we utah. Dan geus utah mah bade alim. Jadi dina ngaji ge hese mah ngahudang. Mata ngumpul hudang petrek buru-buru. La ilaha gitu. Sing berkah sadaya. Deh tukang san nyumput. Kakarak cenah dewek disebut. Minang cenah yang disebut. Daya teh keneangan nafkah samianya sing barokah nyatana nya. Tukang son neangan rezeki jualan. Nah jualan soan. Nu jualan pada belah luhur. Nya. Eta oge neangan eta sim goreng ge tah kadang teh tuan hajat lain cek wing lain cek urang wana karya sim goreng doka pada teh neangan du teu leungit aya mun leungit kakarak di teh teu maos leungit ya Allah sing berkah da sim goreng silaturahmi ka dieu alhamdulillah da urang mah dulur ti Sabang sampai Merauke nu ngaran muslim mukmin dulur kami mata lamun urang ieu amang ka ditu sok eureun di ditu kusim kuring disuguhan insyaallah aya mah suguhanana ari eueuh mah hampura terus ieu teh acara naon Pak nah harulam mah tak ieu kita cenah tasyakur 4 bulan dan kadi udah nate hari dan di tengah tulisna dan khitan ujang sidik ujang sigit benar ya adi lanjut la ilaha illallah sugan teh di budakna eta bapakna nah pamilu hajat bapakna sok ngamilu atel bapakna ge budak dihitan bapakna ge kikituan bapak rarasaeun dihitan teh mana buka nya kan syarat jadi imam kade udah dihitan atuh cukuplah 5 percanten ka soalnya aku kelihatan dari wajahnya jadi ini wajah jujur. Well atau gitu bukan disebut wajah jujur tenyawa ya SMS mah disebutkan heula ya teh walimah nyata acara tasyakur 4 bulanan sareng khitan disebutna walimah iqdar dina kitab budur syahadah aya walimah teh aya walimah iqdar walimah bangunan teh walimatul waqiroh nuhun ieu teh eusina khitan di mana nyanakna urang tina 4 bulanan tujuanana bapak hajat sareng ibu hajat ieu teh supaya budak teh soleh solehah salam Sri tinoning pasyawakan busana tong nong nengna ari wayang mah torok tok jreng sekali di torok tok Sri tinoning pasyawakan busana ya maneka warna yang maneka warna sarbat apus pitang udianam yang pajrahin sarwarukum pajrahin ringging manik narawata ringging manik narawata
gendong lu bieu mah dasar sorak rahwan samia resmi ninggali sami pisanipun gali opiak ising lungkang sagat ising lungkang genting zagat pramodito genting zagat pramoingka ieu kabeh nu hadir di kita edan teh edan ngandika kawat dari lisan mekaten pengadikan Raden Gatot Kaca mana ya pan Raden Gatot Kaca teh Bapak Jono cici nah ieu mamangna berarti nu teh sora saha sora Arjuna teh mamang saha Gatot kade ulah nyebut Gatot Gade ya Raden Gatot Kaca ya kapayun Raden calikna kapaling ngaresa ieu mamang kita dingangantosan lak-lakan teh asa gari hoyong cai susu ya kapayun Raden kalau mang ya amang teh tiris teh bahan pisimut tenana hareudang teh bahan piki pasunana keung teh bahan pibaturan hirup ya kapayun Raden cana cai susuna cicing ieu macet Arjuna tolojol Gatot Gade Kaca pancirina Gatot Kaca masuk agerem tak iya Gatot Kaca mana oh eta ulah me ulah lamun ku si cepot me mana mah Gatot Kaca benar Arjuna balik di siri kaji sungkul kita kaulah nampi banget nabi semua pengabakos kauyuk panjenengan paman Arjuna Raden yang balang kudu ya mang teh kunaon aku guruan Pak Jono benaon hoyong cai susu la ilaha illallah dari imah tenyusu ayah ayo pikir sana natu maringgih gisir kaji semburi Raden kembal amang teh nampi mikul diutus lembah nampak pitugas syah tikar sana sohbul haja syah Pak Jono bedau piwarang ecesnya breh kentu gening dongkap aden amoing no saya kalau orang kasih dunia mauroh jeung udud nata tepuk tangan mangga Raden datos dongkap ayeuna ukaula bade panas beres ya sabab urang mah kudu nuturkeun kana aturan sabab panas mah makruh gawe cenah tiis nya sugane dongkap baturna naon mangga atuh naon nu bari disawarageun nyaeta kaula teh Raden nampi mikul diutus ngembana papi tugas di gasana Syekh Bul Hajat urang eces ngepre
ngabejar beaskeun kana naon rupi pamaksana nu gumlar dina we ayeuna bahkan teh tos dua di tengah saurana jaradaun nyaeta kahiji tasyakuran opat sasihan jabang bayi nu aja dina lebet beteung hasil bertempur di atas kasur berperang di atas rajang cai anak jadi anak dipacok ku orai gimung tika mabeng belum 4 bulan lo ilaha illallah enak mangga urade kaula dina dawet ayeuna kaula rupina pubaad moal wakat kieu sajana kulantaran ieu kaula terana jadi beuteung saha aturade biasanya ngamieta wasemar badrana mangga geus sauran wasemar badrana wa wasemar badrana wa wasemar tara jol nya pan semar mah kieu bari bongkong yeuna bari ngacung curugna dongkap aduh aya anaknu semar bade ka mana aduh aya anaknu amuy agan juragan anu aya pikir sanaon agan ngalinggih gingsir haji sungkuring ieu jauh di jujung agan di tiang agan pikir sanaon nembal pikir rezeki kaula teh kawidian ti kersana pun mamang saha kersana wa arjuna suh piwaran naon cenah kan budak saya eta piwara geus ngebleh mun ngapnya beas kana rupi naon hal nyaeta tasyakuran insyaallah nanging ieu teh pun kalesan asa tetegeun teh diangkir linggih gingsir di dieu teh Gusti nu maha agung ieu kursi awak leutik kursi panjang oh padahal mah ganti atuh awak leutik ieu meuni opataneun aing di dieu kaduul ieu teh mun minahkeun wios kadua teh sawios geus aya mah rek dicicingan di diukan mangga tunggu di sana terus lanjut so ada kusan surasaha tuh ya engke cepet mah kumaha PRW mun PRW atuh lamun nyawe omong sebelah aja ayeuna mah telagannya urang ngawas Semar we nya ieu teh acara syukuran 4 bulanan ieu teh 4 bulan res atos dicek atos kumaha di jerona ayaan saha nu ngandungna teh jenenganna nu tadi teh eteh Siti Masito nuju ngandung nu geus kaluar teh saha Ujang Sidik sareng oh berarti ieu teh nu katiluna nya bisaan eta Pak Jono seukeut mata lamun di dieu aya nu can boga budak diubaran ka ditu ka dieu teh anakan bawa we ka Pak Jono ulah sok nuduh kana jauh ulah sok nyawang kana anak nu geus bukti jeung nyata we Pak Jono mah sukses bobogaan teh super begitu asup langsung namper ya terus kudu jamu jamu cana ka dia kunaon atuh cenah ayeuna ieu kudu dayakeun tasakur ieu teh bentuk kanikmatan syukurna mah hayang didoakeun ku hadirin anu hadir ayeuna sabab doa teh silahul mukmin senjata orang mukmin senjata orang Islam mah nya kudu ngadoa ngadoa dihadirkeun
budak dicalikeun di depan tadi Pak Jono sareng eteh masih teh jadi putrinya Pak Jono jadi rai make udeng tuh tadi tuh make keris tuh untuk dapan mahal make keris nya tuh nih dicalikeun di dieu ngarene di dieu ari tapak naon dia boal bau ya ilaha illallah tuhnya cari di dia duaan inungna bapakna budak di tangan anu hadir tadi ngaduakeun ka budak besok naon duana oh simpanya terus terus tak eta tanu disuhunkeun teh lintang teh Siti Masito sareng Ajono teh euy doa ieu doa ari tadi daang heula ngadua heula parah ai kurang ngadua heula ento atuh sing dilaga cek santri mah panina ulama ge mohon doa dan restu tuh hijikeun we ku wana karya mohon doa restu sunahkeun da urang-urang sunah eta kudu bangga boga bahasa Sunda teh nya tuh kudu bangga ngan ulah bahasa halus ulah rumasa bener nah sababna ceuk urang Sunda bener teh bahasa Sunda tapi ceuk urang Inggris banyak ngan urang mah wajib ngabanggakeun budaya Sunda ku Sunda mah restu tuh mohon doa jadi nu diucapkeun doa heula restu heula doa heula berarti ngadoa geus beresnya sok balikeun res jadi eta mah berarti nyatu heula kakara jadi ngadoakeun heula da bari Pak GY ini ka dieu tah sasalaman so pe amplop set sagede duh tawa ibu-ibu teh masih taunya sing berkah ya Allah gorilan deui batur di tukang ngantai maksudnya terus doakeun di dieu Pak RW heula ngadoakeun tah sing berkah akan bagjakan boga budak teh ini lalaki heuh teh awewe dikeut sarua jeung urang sing berkah sing panjang umur bacakeun ka budakna bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr yukeun kana syarahan baca di al-insyirah bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab luskeun kana dadana Allahumma tawil a'mar wa sahih azhar wa nawir qalbahu Allahumma ij'alhu waladan sholihan waj'al muti'an li abawayhi walillahi wa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi mujaddil Qur'anil azim musti jadani wa kali harus saleh amin jadi doa aya kitu aya geus pandek dia jadi wakilan KB mata kudu nganuhunkeun we la ilaha illallah tuh baca budak teh gede ngan ieu mah budak lahir pan budak teh aya dina lebet patuangan nya teu opat sasi kunaon diayakeun tasakur Pak ieu teh meja teh loklok moal mau di asyik aduh di ini jeung moal dana tadi ya cek ningali tuh dek naon deui cenah ayeuna Allah Indonesia si akhir aduh akang mah koyo cusu
da susu makan nu nama kudu dike keureuh ya nyok ya Allah kunaon 4 bulan kira masalah susu kena engke dari sini mah nyontohan da lain awal da kabeuli ari karek susu wae mah cai susu mah gitu ngan ieu mah nyontohan ka jamaah sadayana lamun urang loba kahayang urang loba cita-cita sing keukeuh menta kanu boga sing keukeuh ta ieu tah jiga wajah can laku sabaraha ieu hah geus incuan ya iya ngora keneh kieu aloh kula-kulaku kan tapi sing geuring apal incuna ieu incu kempis pan ngora keneh oge geus jadi aki ai loba dulur mah matak dulur teh geuninganan nasab urang teh sok disebutkeun aki nini naon di kaituna bao udeg-udeg kait siur baban galang sarang kabedog rumpun ngomong itu oh gantung siur tuh bener gantung siur si bapak kemana tadi oh balik iya ayah oh ngali oh well lah wah bener gak ada ketentuan aja badangan nah cenah gini eta aya gantung siur kait siur gantung siur babat galang sarang kabedog aki kempis aya apa pan aya sarang kabedog di dieu digigir sarang kabedog oh nuna bedog di dieu kabayang torojol teh bagung oh datang salah nyabut lansat pas kadang nah cenah ieu mah buruan sareng apa bedog ge jenggonya patak bedog mah di mana digigir Pak kata kalau lama muka panto ku kenca tuh kaditu jadi iya belah dia matak aya aturan naon oge saku tingali tanu gaduh acuh ari saku lamun hiji di mana posisina di kere di dieu sok aya di tukang jahit saha nu warang terang teu asbabul wurudna teu apal eta teh menurut ulama ahli tasawuf ku ulama teh nyieun saku teh lamun hiji di belah kae sabab bisi keur tuang atau ngaliwat ka batur keur loba kuragem hayang nyiduh tong diciduhkeun teh kurang adab kurang hormat asup keneh kana saku cowok teh gitu lain daripada batur utah bener deh coba keur salat coba ya cohil datari ihdina syirot saking ku tafhim eta nyebutkeun rona siwat nah kudu tafhim mun sabab karena aya huruf itbaq to siratal ladzina macrong cohil segede pereup erek diciduhkeun imam geus kahandap bari kieu kumaha mun diciduhkeun cote imam keur kieu asupkeun ka dieu ka belah kiri tong dileg-leg da batal tuh Pak menang ilmunya terus wihkeun deui sabab ayat tarbiyah qoblal wiladah ayat tarbiyah indal wiladah ayat tarbiyah ba'dal wiladah naon tarbiyah teh pendidikan telepon eta telepon jadi dina jero beuteung ge kudu dididik budak bener teh Siti Masih teh kudu kieu tah jadi budak teh ngadangu da geus ngadangu teh budak teh di jero beuteung ngan can bisa nyarita encan budak di jero beuteung mah hiji can bisa nyarita kadua can dibere akal encan Pak encan sok kabayang lamun budak urang di jero beuteung eta geus boga akal malam Jumaah dek dilongok teh oh digeger bener ayo lo teh asup di puntangan budak nah pagi si orang budak kan bisa muntang Allahu Akbar ngan ieu murah kali dina usia 4 sasi teh Pak ieu geus ditiup ruh
geus ngadang maka pilari dina budu saadah di mana budak di jero patuangan diawaskeun ayat suci Al-Qur'anul Karim eta budak posisina sujud budak teh cing lamun cek bidan ya cek bidan posisi orok alus nongeng alus sujud nyangigir alus sujud gitu budak teh nong ke alam dunia alus sujud tah ketika seorang jabang bayi diawaskeun Quran maka posisinya tersujud budak betak di depan alhamdulillah diawaskeun Quran diawaskeun zikir diawaskeun ceramah segala rupa ieu budak teh ngadenge can bisa ngomong kabayang lamun budak geus bisa ngomong jeung geus boga akal di jero kabayang indungna ngadaang seblak cek budak teh lada tapi budak urang di jero can dibere naon can dibere jeung can hareras di jero mah encet kabayang lamun hareras budak di jero da heuras teh engke di mana berarti ciri karasa naon harunya iya mata kak ibu-ibu semuanya narosna ge la ilaha illallah oh geus lila rek ieu eta teh ukur ngaheuy tah heuh apa lalaki teh sok aya nu gilaan bapak mawar kapan mah gila pan pamajikan teh langsung moelan ka salaki teh apa nama udang naon dia geus karasa naon ieu nyabakna ieu emang dijual ti dieu henteu mun disesar ya anak ieu dia geus karasa ya Allah coba bisa lagi kita ringrang salaki natakan kudu sigap lamun bojo keur pisah sieun kudu sigap di calana mun sare teh lain sih bisi ditokel ku pamajikan udah tandeus sore nanggeun samping sea kana motor ayo naik tumpah beneran make ninja starter naik butut jalanan gerak banget guling nepi teh kabidan sampai kabayang udah dah ditempot la ilaha illallah eta teh motor jebol tapak lato-lato dua kepan aya teh motor mah ka dieu nih dobol mata kudu sigap di calana eta bisi kitu ditoker pan sok ngadadak lahiran udah datang can keluar pasti datang ke ajengan Pak Ustad kunaon bojo ahli kunaon rek ngalahir ke datang ke aing namun tega terus depan henteu beurang teu tega langsung we sok ade gencain capek Allah 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 minum ya canak untuk baru canak balik ke itu dieutkeun datang bosan Fikri teh digilakan kumaha tuh baca tadi kumaha cek akang ieu cai campurkeun kana galon opat galon kayak dinungkeun ke pamajikan opatanana geura ada orok teh pan banjir henteu eta mah waduh
dongkap kajeng dibacakeun alam nasoroh bahkan ditulis dina piring nu bersih daya kemang kieu ku Ja'faron. Arti salah di ustad deh. Nulisna Ja'far teh aya racunan. Geus gitu bawa deui cai. Inung teh cai. Engge nya. Tah eta mah cetuk ajengan teh anjir geus 3 kali misang aja utang dikerahkeun elmuna kabeh. Minum caina. Henteu. Duh teh tua. Bawa ku salaki. Capek pan geus 3 kali ya. Haus cek ku salakina. Inum teh ku salakina. Baru bener ngadak mah. Salakina heula. Dan dagang we hayo teu hayang modal ge. Alah ya. Kunaon ieu poho cai di inum. Salaki nu ngajurut eutkeun pan salaki nu teu tegaan mah kajen cicing di luar aya nu gilaan pan cara bete ningali darah gila nya aya dari dia sok ayanya nu gilaan kajen cicing we di luar dina kursi bari kieu eta panti jero teh gorowok da nyeri teh ngajurut cek pamajikan ada keur ngadagang nya kan aya kitu ari keur ngadagang mah mun keur ngajuru geunah mah tah sama keur ngadagang beda deh pan salaki kaget langsung ti ditu nama hayang mere support ka bojo pesan kopi cicing di luar bari kieu kopi eueuh rokona cai susu aya salakina micen tegang minum heula bismillahirrahmanirrahim duh ngecewaak euy bodas dia ini tenanan ieu pipas ya euy yang bojo aing geus kitu teh nyeri dan nyeri ngajur teh kade neng matak si hormat ka mamahnya cinya ka mamah terus mama di ngajur kumaha curhat udah jatuh nyanyi pokoknya nyeri ngajur laras teh mama laras teh ngajur teh nyeri mimitina ge nyeri tetepokan eta tuukeun disebut kolot mah nyeri eta teh ngajur teh kan da kan mah kun ngeunah hungkul aya di dieu di Wanakarya sugan ayeuna bojona nu ngalahirkeun salakina nu nyeri dadaku pamajikan ya salakina ingat rek Haji Roma Irama ila hadrati wajah sadihi waruhihi Haji Roma Irama eta dek mubaran pamajikan cek salakina berjuang salakina di luar berjuang sekuat tenaga tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Kena ya tekung silila pakuat dingin pan salakina tegang bismillah mesan kok dikaneng soe berarti geus bijil tah geus bijil tah orok eta kumaha ceuk salakina lah karunya teuing korwok di rintangan sudah pasti ada hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa nangtung bela lagi nanti berakit-rakit ke hulu mama berenang ke tepian sakit-sakit ngajuru 40 hari kemudian kita bersenang-senang salakina
sakit-sakit ngajur mah 40 poin 40 penting mah beres bersenang-senang deui. Kita mendayung lagi di daratan asmara. Well. Bacaan ketika kelahir bacaan bere dikir mata kubrak budak lahir eueuh bapakna kubidan adanan. Nah hama jeung buru-buru kudu diadanan. Iftahu ala sobiyatikum awala kalimatin bila ilaha. Saur baginda Rasul, jadikanlah gerbang, jadikanlah pintu, jadikanlah pembuka awal pembicaraan kita terhadap anak budak nu karek kaluar kade ulah nu lain kudu la ilaha illallah. Tuh mata kubrak langsung adana ku bapakna, ari bapakna pan adana halus. Allahu akbar, Allahu akbar. Ulah Pak bonge budak tah. Tong tarik teuing ka katuh adana. Allahu akbar, Allahu akbar. Tiga adan di kuburan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Beres komatan belah kenca. Ulah abong-abong bapakna alus adana ditarikeun bari lila ento. Budak lagi kejang mante. Ieu mah Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kenangan sana. Jadi ayah seri ayah aduh. Kepanunguan eta. Jadi ngusan gitu kan. Tanya. Ulah panjang teuing. Adana teu aya bapana kubidan, nah meunang adan awewe teu meunang. Awewe ulah. Lafad adan mah Allahu akbar. Awewe mah teu meunang sote adana di masjid nu ngabejaan waktu salat teu meunang eta mah. Ari kitu mah aya angin geuningan gede. Hujan angin dordar gelap eueuh jang panyum putan kakarak mana awewe ada. Da eta mah tolat bala tabaru model baheula pan kolot baheula mah lamun kahuruan adan. Nya aya banjir adan, aya lini goncangan gede adan bari dikir pan kabawa geuning ternyata kana panganten nempon ruas-ruas bari bala eder teh adan da bala meureun baheula mah adan ayeuna pan lain ayeuna lain adan aya angin tarik lah lain adan ayeuna mah di TikTok di video batur lagu lain ditulungan setan di video tulungan adan tah ari kanggo ngadanan murang kali mah mana budak urang gubrag adanan ku bidan da bidana ngarti adanan belah katu bapakna mah teu kudu ngadaguan batur nah sababna ieu nyandak saur papagah baginda Rasul iftahu ala sobiyatikum awala kalimatin bila ilaha illallah kula ilaha illallah kalam anu awal nyarios jang budak teh kudu la ilaha illallah kalimah thayyibah. Kenapa? Li annahu amanatun indahu karena budak urang teh amanah titipan ti Gusti Allah. Titipan pan bakal ditanya. Engke ya budak dibere ceuli ningali surah An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah ngaluarkeun murang kalih tina rahim seorang ibu teh teu terang naon-naon teu apal naon-naon. Allah ngajadikeun cepil adanan belah katuhu adanan belah kenca eta murang kalih. Awaskeun nu tadi teh al insirah sareng al kausar
al insiroh kana mastakana, al kausar kana dadana. Di mana murang kali diawaskeun eta 3 wangsulan, maka eta murang kali moal dibere atanapi moal tiba kana dosa zina. Tuh diarawaskeun teh ti payun mama. Kadu murang kali diawasan teh eta. Karena salah bapakna dibacaan nya orokna Pak. Nya pa dia tentang bab lahir tah. Engke mama teh masito ajono bacakeun budak teh eta. Di mana lahir teh bubrag, buru-buru bacakeun eta supaya naon budak bakal calakan eta budak teh moal tiba karena penyakit zina. Bacakeun deui cek bapak teh Allahumma ja'alhu lamun lalaki lamun awe Allahumma ja'alha waladatan shahiyatan waj'al muti'an li abawaihi walillahi wali rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bacakeun shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kamalan hayatali kamalika wa adadihi li kamali Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi 11 kali sok bacakeun insyaallah tuh budak kuring capetang Pak kana jajan mah. Alhamdulillah atuh pan budak mah meureun awal mulana kumaha citakan mata engke teh masih to ajono begitu engke si Neng atau si Ujang begitu geus dilahirkeun tangke ka dunia budak lahir ka dunia entong aneh budak sok kekerjetan nih dikituan aya nya aya entong tong aneh aya keur nyieun kitu teh kekerjetan jawab atuh kapan keur nyieun kekerjetan mata budak ge nurun tangan kieu ya aya di pendidikan di mana murang kali di bawah setahun kanda eta murang kali teh nangis wae ceurik wae dina kitab Nurus Sa'adah la tadribu auladakum fil mahdi ala bukaihim di mana murang kali nuju alit satahun kahanap nangis la tadribu tong dikukumaha sok aya orok cerik ngere budak teh geuning tah model sin kuring kapungkur saurupun biang sin kuring mah nangis teh 6 bulan Pak teureun-eureun 6 bulan bahkan cenah sin kuring mah ceuk indung teh baheula tarujun apal tarujun oh sampean heula lahirnya untung cenah jang maneh mah hirup nah kumaha teh mi cenah baheula cenah maneh mah saparapat jam cenah nyelap beheung teh teu gantung beureuh bijil-bijil oh cetet paingan dek buluan oh tukang cukur ya tak Pak lain cetet paingan cetet ieu godegan jangotan dari teh Pak mun diingu mah ka dieu nepi untuk dikerok mah pas monyet ya cacak-cacak saparapat jam cetet cungkuring geus balaki komomun sajam cetenya pinuji kana kabeungeut-beungeut eupan terminal di dinya cicing jadi kabawa tuh budak teh budak ka dunia dilahirkeun nangis budak la tadribu auladakum fil mahdi ala bukaihim lamun budak keur aya dina ayunan tong diteungel selama 1 tahun ke bawah fa inna buka asobi fil mahdi sanyana eta budak nu leweh nu ceurik dina aya Aisyah dek keur ngagoler ceurikna teh arba'ata ashhurin keur 4 bulan syahadatu alla ilaha illallah eta orok teh keur syahadat Pak maca syahadat orok teh kan urangna we ceulina teu ngadenge leres tak buta dua mata namun tiada tuli telinga namun tiada yang buta datenya ho ilmu nah pan bakal ngadangu bakal nyaho teh ku ilmu pan teu apal ditatamakeun geus diciwit teu cager tatamakeun bah aya naon pada geus kolot mah kitu sorana aya naon datang ka dieu kapan batuk pas lokot mah sanes ieu teh Bang eta budak abdi teh ceurik wae ieu teh sabaraha poe ieu teh Bang sabaraha tahun Bang kakarek ge murang kali teh 4 bulan 1 tahun kahanap ya pokona mah coba samarana sarasa tuliskeun we parana teh nyata
sidik apa nuletik ya mah loh seneut tadi dia teh parukuyan ka dia kalau motif itu motif kulon hadir hadir yo sangga moil kaula tah eta teh disebut buta ai buta teh grup para denawa nyata nu rek ngacak-ngacak mana negara nu rek ngarusak manusia we atulah akhlak manusia teh dek diruksak tah ku golongan denawa da jin teh apa juri matak di dege mun aya nu balik teh heula kan diteang teh ku eta sok teh atuh lamun di urang mah pacek agama setan teh syaiton tina syaiton teh aya banyak tah eta teh rek dibawa sabab supaya batur ceuk buta eta sangga anu balik ku kaula rek dibawa gerak copot teh ku buta kana ganonganana cah gendong tah eta ku buta teh digendong sampai balik ya genong ku buta tuh cek apa ayah ganingan dia macam di dokutan akina cing kira-kira pak keur di dunya we ayeuna keur dohir ye lamun akinya ka incu dicerikan apakah diberi jajan diberi jajan menyail budaknya akinya ka incu cenah ceurik panggeus ruding teh matak ulah tutudingana oh nyaho ayeuna mah budak teh 4 bulan teh arba'ata asyurin syahadatu alla ilaha illallah keur maca syahad arba'ata asyurin sholatu ala nabikum as-sholatu ala nabikum eta budak 4 bulan deui keur maca sholat budak leweh teh keur sholawat matak dangu keur sholawatna lamun kieu budak teh tah tak berarti keur syahadat asyhadu an la ilaha illallah kan gitu nah lamun budak teh cerita teh kieu neng eta mah lagu keur sholawat neureut teh pansok nani sholawat neng cicing atuh budak-budak teh keur maca sholat aya deui budak nya keur ponok ceurik teh kenapa nu ceurik nih sok aya nu kitu nya bahkan aya nu panjang ceurik teh teu eureun aya nu kitu aya eta jigana teh ibu-ibu kan nyerian ku salakina
Da ibu-ibu mau menyelesaikan masalah dengan tangisan. Ningali WA. Nu saha ieu? Naon ieu? Nu saha? Ke heula. Pokona mah ieu SMS di saha? Ke heula. Teu ridho. Pokona mah balikeun ka indung abdi. Indung aya keneh babaya keneh we pokona mah balikeun. Naon ieu? Lelaki lamun geus awel-awe bingung teh. Bingung. Nata ke jalan terakhir nanti dicopot HP nanti dipek-pek. Tuh bener ya. Pengalaman. Masa jekek beres. Ya Allah ya bener. Ya. Tahu pamitos 2 tahun 3 tahun ka dieu ceurik tengah peuting eta mah kajejak ku bapana. Tahu saya tahu pendidikannya. Jadi hiji budak begitu bubrag bacaan la ilaha illallah. Terus nadi nu kadua murang kali ayeuna upami nangis di bawah 1 tahun kahandapkeun tong di kumaha eta budak hiji keur sahad. Da kadua keur baca sholawat katiluna eta budak teh keur pang istighfarkeun al istighfaru liwalidayhi keur mang istighfarkeun indung bapa. Nah bubrag pendidikan murang kali kade Jono teh Siti Masito ieu murang kalih titipan ieu murang kalih kade yang bagi lil walidi ayyukiba waladahu min hini wiladatihi li annahu amanatun indahu kade kudu didampingi ieu murang kalih ti kawit sudut lahir nepi ka engke terakhir murang kalih kudu didampingi mana dibere pendidik ngan bergantung ka indungna bergantung ka bapa. Nah lamun budak hayang soleh pan itu ngayakeun kitu hayang soleh budak hayang solehah budak kade budak hayang soleh bapak jeung indung teu soleh jeung teu soleha kumaha minimal akhlak laku lampah di imah supaya aya contoheun nu jadi budak. Pertamana sama budak teh kumaha tenang otakna budak kurang dek kumaha tentram budakna tapi ningali indung bapana pasnya wae sok budak dek sakola indungna pasnya jeung bapana CF ewa ku salakirna tonyok ku bojona atuh budak teh gegelutan di sekolah teh itu tanya teh ku guruna dek kenapa kamu suka gegelutan? Saya melihat bapak dan mama bapak dan mama juga gegelutan tadi silih tonyok kade tah nyontohan di imahna heula matak bapakna kudu hiji nu jadi bapak teh kan tingali surah At-Tahrim ayat kagenap ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa Sadaqallahul azim. Mending suara yang hap. Kelari. Ya harpun nida ayun nida hak tandi kapayuna ayah hukum. Mana ku angkusaku kanggo sahaya kanggo seorang bapak tugasna mata pilari tafsirana saur Ibnu Abbas kadua saur Sayyidina Ali tafsiranana alimu angkusakum wa ahlikumul khairohi kadua tafsiranana saur Ibnu Abbas tilu saur Ibnu Abbas mah mana yang pertama faqihuhum kadua wa alimuhum katilu wa adibuhum nu jadi murang kali kade kudu dibere ilmu fikih ilmu tauhid ilmu tasawuf jeung ilmu lain. Nah bere bab adab bab tata krama sopan santun nyarios cing sop bahasa sing sopan komo kasepuh neh
kasepuh mah kades saya bapak urang gaduh kana sepuh upami gaduh kana sepuh Pak wayahna muliakeun hormati insya iya tah nya ku angkusakum teh pakiuhum bere ilmu fikih ku bapak bere ilmu fikih bojona sok we tingali heula contohan heula bojona dan kege bakal hideng mata memeh ka bojo urang memeh ka anak urang bapak heula sing hideng mun dek ka WC bapak sok maca doana sok cing tarik bapak lamun asup ka WC sok diaos doana tara nya jujur halus minimal di WC asup ka WC bacakeun sampean mana heula cenah kiri asupkeun kiri Allahumma ini minal wal dihanap gitu ta jijing we bacakeun deui cecewek teh Allahumma thahir mina wasin mina coba keluar ti WC heulakeun nu katuh oh bacakeun alhamdulillah terus wa fani beres tingali weh bojo urang pan kudu dididik bojo teh nah cenakan kaki kudu diatur Islam kudu diatur kudu diatur tinggal ibu-ibu pan sok maksa ibu mah diantep hayang geuning kieu teh cenah mejen cenah nahan pan geus dikieulkeun tengah imah teh nya kabeng-beng halim bari lumpat teh halim cing asup ka WC na maca doa teh langsung dijejak cublak diukohna tarik sorana bener teh atuh ciri salaki pan salaki mah ya kudu merhatikeun cirina salaki cirina pamimpin ciri bapak nu nyaah teh salaki teh nyaeta hiji ngelmo tuh mata lalaki mah kudu gede kan kompak kudu gede kan sekali deh salaki teh kudu gede kan kanya cirinya salaki nu gede teh kanya salaki teh paur anakna teu bisa wudu bojona teu bisa wudu budakna teu bisa salat budakna teu bisa maca Fatihah ka eta disebutkeun salaki gede kan kanya lamun salaki geus gede kan nyaah ta bojona teh kudu galalede su kompak sing gede sumbangan karena susu kabayang gede susu gede sumbangan salaki usahana keur mau hehet semangetan usaha pokoknya mah urang mah sakieu oge geus beres sehat ya Allah batur mah aya nu sarena oge di kolong jamatan urang mah masih keneh di kolong lalangit ieu mah masih keneh urang mah make kasur keneh alhamdulillah batur mah ieu nu sare teh aya nu ngontrak keneh mayar bener teh heueuh tuh urang mah geus eta teh cirina pamajikanna indung budak teh gede sumangat beres sumangat siap ya siap tah jadi kuncina budak hayang soleh budak hayang kade ieu kudu silih semangatan indung babana ajono kade kudu gede kan eteh masih tohna kudu gede sumangat kumaha cenah pan cenah abdi mah panjenengan sok popolotot wae cenah sana salakina tenang teh masih toh gampang ajono popolotot mah gampang nya kumaha hiji sok popolotot cenah ajono teh kaduana korek gampang yang harapan salaki kitu mah ku pamajikan lamun salakina hiji popolotot wae hiji hok dua gaplok terus dikoret ku salaku pamajikanana eta salaki teh kudu dibere rat sok si kopak rat rayuan atuh paeh salaki diracun bere rayuan nu alus hatak datang salaki teh geuningan keketrok sok bapak nak keketrok assalamualaikum cek tah da ieu ngarayu di jero muskulis teh masih buka kuncina bedola lalu lah depan mendoa panto
depan pantona tina tangkal jengjing cek santri mah wa babuhu wa kusemuhu min kayuin albasyatin bahwa kayuun jengjingun wa idha halodoun logorun wa idha nijihun sergun wa sorauhu idha dibedol bahwa raketun mana bedol teh raket langsung teh masih oh ya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu pan ngajawab salam teh kudu alus numpang alus-alus dah wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana maka al-taqil kudu numpang alus nah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu musafan ya habibal qalbi oh ajono sayang sini kan ku peluk erat tubuhmu yang indah upan keker tuh langsung dipeluk nah eta salaki dibere rayuan langsung mana ada calik mana calik saya ya asok saya susu mohon beli susu ladut wajono diinum amis deh nganta masih keneh geus dibere rayuan masih keneh golang geus mah salakina kudu dicek cerak leungeuna cerak eta mah dicek cerak leungeuna cerak begitu tah bari ngomong geus dicerak kieu kakarak ngomong ku bojona ku teh masih toh teh nya ajono teh idinan cenanyan sok kompak cenanyan nyantri hei nyanu we cenah nyantri cenah ngaji atuh awehna gitu ente mingguanan pada abdi teh hoyong apal babudu tah kitu ini we bekelan duit yang sedekah jariah balik weh ajono di pengajian tah teh masih toh teh di imah siap-siap ngadangukeun ngadangkah mereka bayaran ajono datang teh masih toh dongkok cek ajono teh bakal kabur dangu cek ajono teh ada malik aya ajono cenah ayeuna teh masih toh lagi abi teh sok nyentak tara mere babari nya pamajikan sok suntak-suntak mah kang babari nya sarua eta ge pamajina kudu dibere rarangken bere emas geura molotot langsung letak kita bener deh tuh jadi pertama kan sing hade heula sing sae heula nu jadi salaki jeung pamaji anakna geura bakal soleh bakal nurutan matak tugas nu jadi bapak kanu jadi anak tingali Al-Qur'an 74 Bismillahirrahmanirrahim Allah kita tuh sekali dia kurang kompak budak kakobong, budak ka sakola, budak ka pasantren, indungna jeung bapana ngadua tugas. Ajengan nu ngawuruk, guru nu ngawuruk, bapak nu ngadua. Bener teh.
eta bakal hasil mata indung bapak guru anak tilu posisina hayang budak soleh teh kudu aya indung bapak kudu ayaan nah kudu aya gur di mana hasil tilu hadir nu eta insyaallah makana di dieu kade kudu dijaga guru-guru nu sok kaulang ka urang sadayana sabab bakal barokah lamun murid bakal barokah lamun masyarakat ngahormat guru. Nah siap-siap pemuda anu saloleh anu saloleha sadayana urang ramekeun di kampung urang kana pangaosan insyaallah. Nah jarempling insya Allah sabab pemuda nu bakal nyanda kesemangatan anu sararepuh amin ya Allah ya Rabbal Pak doakeun ieu barangkali cep sidik oge ayeuna rakana oge anu kudu dikandung ku Allah Subhanahu wa taala nu dikandung etehna sing disehatkeun sing disalametkeun sing dibarokahkeun amin oge cep sidik ieu raka-rakana mudah-mudahan sareng jang sigit ku Allah Subhanahu wa taala sing panjang usiana sing barokah usiana kalian dijantankeun barangkali anu waladun sholih amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupina disim kuring dicekap kuring sakitu panjang teuing anu kahartosna sing jadi ilmu manfaat aku seueur lepatna eta mah ditampi ka bulan sim kuring ulah kirang ngahapunten nu bade arwih sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun di perjalananna oge sing kuring oge sing disalametkeun amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga urang ayeuna istighfar sawang sulan sadayana astagfirullah astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahatur nuhun ka guru anu pantos masihan pepatah-pepatah ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngamalkeun sareng ngamanfaatkeunana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.